Bismillahirrahmanirrahim. Waja'altu sareng geus ngajadikeun kuring. Waja'altu sareng geus ngajadikeun kuring. Aslahu kana asalna itu nadmi. Syaraha waladi syaikhina kana sarah putra guru urang sadayana. Asy-syaikhi Muhammad tegesna Syekh Muhammad. Al-Maihi anu urang Maihi. Nazara mugi ngarohmat saha Allah Gusti Allah ilaina ka urang sadayana. Wa ilaihi sareng ka itu walad. Wa tamadatu sareng narima tatagenan kuring pima dina perkara taroktu anu geus ninggalkeun kuring hu kana itu emma. Min hadza syarhi nyatana tina ieu syarah. Alaihi ka itu walad maksudna kitab waladi syaikhina. Li anni karna saestuna ari kuring iqtasortu eta narima ngaringkes kuring fihi dina itu hada sarhi ala mujarrodi sarodil ahkami kana ungkul nyaritakeunana pirang-pirang hukum. Muridan barina anu ngamaksud bizalika kalawan itu hada syarhi bulugul murodi kana nepina pamaksudan. Wa ayyang tapi'a sareng yen muga manfaat bihi kalawan itu hada syarhi al khoso kajalmi anu pinter wal ama sareng kajalmi anu bodo. Wasamaitu sareng nganamian kuring hu kana itu hada syarhi Fathal Aqpali kana ngaran Fathul Aqpal. Bisyarhi Tuhfatil Atfali kalawan nyarahan kana kitab Tuhfatul Atfal. Hartosna hadiah pikeun pirang-pirang barudak. Wakultu sareng ngucap kuring musta'inan barina nyuhunkeun pitulung bil qadiri ka zat Allah anu maha kawasa. As-sami'i tur anu maha nguping. Al-alimi tur anu maha uninga. Bismillahirrahmanirrahim. Ngucap kana lapad Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageung itu Allah di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit itu Allah di akhirat hungkul. Ae angzumu tegesna geus nganadomkeun kuring al asya'a kana pirang-pirang perkara al atiyati
anu bakal datang. Tabarukan karena ngalap barokah. Bismillahirrahmanirrahim kana ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wabtadi'u sareng ngamimitian kuring bil basmalati kana bismillah. Walhamdalati sareng kana alhamdulillah. Kama sapertikeun perkara ya'ti anu bakal datang itu ma iqtidaan karena turut bil kitabi kana kitab al azizi anu agung atawa mulia ieu kitab tegesna Al-Qur'an. Wa amalan sareng karena ngamalkeun bil ahadisi kana pirang-pirang hadis al waridati anu geus kawarid ieu hadis. Wala yakhfa sareng teu samar deui naon ma perkara fil basmalati anu aya dina bismillah fil basmalati anu aya dina bismillah walhamdalati sareng anu aya dina alhamdulillah mimma nyata tina perkara la natilu anu moal manjangkeun urang sadaya bizikrihi kana nyarioskeunana itu basmalah alhamdulillah iqtisoron karena arah-arah ngaringkes alama natepan kana perkara zakaro anu geus nyaritakeun musonib kana itu emak fil asli dina kitab asalna.